Wa qala lan ngandika Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur fidau Kanjeng Rasul, anna jaimun lissalasatin bisalasatin. Anna jaimun kaula ngajamin lissalasatin katilu jelema bisalasatin kutilu perkara. Anu kahiji lil mukibi ala dunya, jelema anu teuleum kana dunya, anu cungkir kana dunya, anu neuleuman eta dunya. Nu kaduana wala haris alaih, anu sarakah ku eta dunya. Wanu katiluna wasahihi biha, jelema anu kopet anu koret ku eta dunya. Tah lil makobi ala dunya, jelema anu teuleum kana dunya mah bifakri lagoni. Lil makobi ala dunya, jelema anu teuleum kana dunya mah anu katipu ku eta dunya mah bifakri lagoni ba'dahu, beunghar anu moal aya saanggeusna bari jeung pakir ujung-ujungna mah. Atuh tempo bae ayeuna ti paparetot belaan dunya, ninggalkeun kawajibanna mah anu ujung-ujungna mah gering. Ya keseta dunya teh pakir. Nu mantak dunya mah jiga daun taleus, tetesan ku cai moal aya tapakan moal. Wa sugil la fariggo minhu. Tah ari wal haris, jelema anu sarakah ku eta dunya mah wa sugil la firoggo minhu, kasibuk anu moal aya salesena. Atuh tempo bae jelema anu sarakah ku dunya mah balik gawe, tuluy dagang, tuluy sajabana pokona mah. Ku sabab ngarasa kurang teh sarakah kana eta dunya. Wasahihi biha, jelema anu kopet anu koret ku dunya mah wahimma la farrihu ma'ahu, kasusah anu moal aya senangna. Atuh tempo bae jelema anu koret ku dunya, ujung-ujungna bea koret teh teu pake sodako, imawa ima gering, imawa ima kapalingan jeung sajabana. Susah tadina mengumpulkeun ulah kahakan dong borok ku batur ku anak incu ge. Terus dibere musibah mah anu sakitu susah payah getir lara ati ngumpulkeun eta dunya teh. Eueuh kesenanganana.